Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha daramang sadayana? Alhamdulillah hatur nuhun pami daramang mah. Alhamdulillah dinten ayeuna urang tiasa patepang deui dina pangajaran bahasa Sunda. Dinten ieu mangrupikeun dinten kadua ya, mangrupikeun pertemuan kedua hidup diajar bahasa Sunda. Insya Allah dinten ayeuna hidup baris diajar bahasa Sunda ngenaan materi nyusun laporan wawancara. Sateuacana emut keneh teu naon wawancara teh. Ya. Bilih hilap kemudian di emutan deui wawancara teh nyaeta tanya jawab antara dua urang atawa leuwih secara langsung antara nu ngawawancara atawa pawawancara ya atawa nu nanya jeung nu diwawancara atawa narasumber ngeunaan hiji hal. Tah dina wawancara teh aya tujuanana nyaeta neangan atawa ngumpulkeun informasi anu mangrupa katerangan atawa pamanggih ngeunaan hiji hal tina narasumber. Nah, kemudian terus diemutannya tong hilap deui ngeunaan wawancara. Luyu jeung sesuai luyu teh jeung tujuan wawancara nyaeta neangan atawa ngumpulkeun informasi nu mangrupakeun katerangan atawa pamanggih ngeunaan hiji hal ti narasumber teh hasil wawancara kudu disusun jadi tulisan dina wangun laporan wawancara. Jadi ya lamun hideep geus ngayakeun hiji wawancara tah hasil wawancara eta teh kudu disusun, kudu dijieun, kudu ditulis ya dina wangun laporan wawancara. Jadi hideep kudu nyieun laporan wawancara. Keur naon Bu? Nah, kanggo naon Bu? Nya, laporan wawancara teh ku hideep dijieun kahiji keur bukti yen hideep teh geus ngalakukeun wawancara. Ya, anu kadua jadi dokumentasi oge. Nya eta teh bukti teh hideep geus ngalakukeun wawancara. Terus ieu hideep jadi apal nyanya wawancara teh ternyata bisa dijadikeun laporan hasilna teh disebutna engke laporan wawancara. Tah hal-hal anu bisa dijadikeun pikeun laporan tina hasil wawancara diantarana jadi dina laporan hasil wawancara teh hideep bisa nyebutkeun kahiji kasang tukang teh latar belakang kunaon hideep teh nya bet wawancara si eta narasumber. Anu kadua disebutkeun oge tujuan wawancara. Anu katilu tempat jeung waktu wawancara. Anu kaopat nya identitas si narasumber nya. Tah anu salajengna dina nyusun laporan wawancara teh ya jadi aya wangunna aya bentukna. Jadi wangun laporan wawancara teh bisa disusun jadi dua wangun, dua bentuk nyaeta anu kahiji wangun tanya jawab disebutna guneman dialog tong hilap tadi kan ya. Pengertian wawancara teh tanya jawab. Jadi aya tanya jawab. Tah laporan hasil wawancara teh bisa disusun dina wangun tanya jawab atawa dialog atawa guneman dina bahasa Sunda. Terus nu kaduana bisa di wangun narasi atawa carita. Tah nu kumaha nya laporan wawancara dina wangun guneman teh tanapi tanya jawab tanapi dialog teh. Tah lamun hideep rek nyusun wangun laporan wawancara ya wangunna teh dialog atawa guneman tanya jawab. Tah hideep kari nuliskeun deui unggal pananya ya tiap pertanyaan jeung jawabanana kalayan lengkep. Hideep kudu inget yen pananya teh emut anu kedah disiapkeun ya. Hideep tatahar dina wawancara kedah ngadamel naon daftar pananya ya. Tah nu lengkep kudu ngandung kecapananya naon tong hilap di mana iraha saha naha jeung kumaha. Ieu sami sapertos bahasa Indonesia nya 5W 1H
what. Di mana? Where. Iraha when. Saha? Who. Naha? Why. Jeung kumaha? How. 5W ditambah hiji H tong hilap. Tah eta lamun hidup nyian wangun laporan wawancara dina wangun guneman. Tah nu kadua lamun hidup rek nyieun laporan wawancara dina wangun narasi atawa carita, hidup kudu nuliskeun hasil wawancara dina kalimah wangun narasi teh make teknik carita atawa kalimah pedaran. Nah, carana nyaeta ku ngarobah kalimah langsung nu tadi ya aya daftar pananya teh ya. Ya. Jadi wangun kalimah teu langsung dina hasil wawancara eta. Ayeuna Kubu Nenden disayogikeun contona. Nah, tengetan di dieu wangun laporan wawancara dina wangun tanya jawab atanapi dialog atapi guneman di handap ieu. Praku hidup buka ya dina buku paket biasa dibuka. Nah, diajar bahasa Sunda kelas genep. Di dieu aya paguneman, aya guneman dina kaca 82 dugi 83. Tah di dieu. Eusi guneman mangrupa cutatan wawancara antara wartawan jeung Haji Koko Sapaat. BA pangusaha angklung di Dusun Ambit RT RW RT 04 RW 03 Desa Ambit Kacamatan Situraja Sumedang. Tah di dieu teh contoh wangun laporan wawancara dina wangun tanya jawab atapi dialog. Tah di dieu teh emut umpami wawancara kedah aya wartawan pananya jeung narasumber ya narasumberna nyaeta Haji Koko Sapaat. Mangga Kubu Nenden dibacakeun. Ieu wartawan naros ngawitanana ti ngawitan iraha Pak Haji ngadamelan angklung teh. Tah Pak Haji Kokona diwaler. Bapa mimiti ngaleukeunan nyieun angklung teh sabada jadi guru di SDN 3 Kadipaten Kabupaten Majalengka tahun 1930. Tapi ari mikaresep kana musik angklung mah geus lila. Basa masih kene sakola di SGA Bandung. Kungsi menang pancen tugasnya pikeun nyieun grup musik angklung sakola anu dipintonkeun munggaran dina acara Pemda Bandung di Hotel Preangar. Terus wartawan harus deui saha anu ngaping atawa anu janten guru angklung Pak Haji. Ngaping teh ngabimbing barudak. Anu mimiti ngatik ngajarkeun tur ngaping tepi ka Bapak bisa nyieun angklung teh nyaeta nya aya 3 jalmi. Kahiji Bapak Daeng Sutigna almarhum, Bapak Ujung Ngalagena almarhum jeung Bapak Oteng Sutisna. Terus wartawan harus deui kumaha kaayaan nalika Bapak ngawitan ngadamelan angklung. Tah Pak Haji teh ngawaler. Harita tahun 1863 Bapak mimiti nyoba nyieun angklung sanajan kaayaan harita kacida weritna. Werit teh sengsara nya hese. Neangan awi hideung anu geus kolot pohara hesena nepi ka kudu kokotetengan. Kokotetengan teh milarian ka ditu ka dieu. Antuk nama Bapak meuli awi anu disarimpen ku urang lembur di kolong imahna. Bubuhan kapan baheula mah rea imah panggung di kolongna teh sok rea awi salah sahijina nya awi hideung anu rek dijieun angklung. Salian ti meuli awi nu aya di kolong-kolong imah teh Bapak kungsi meuli awi urut pamoean, jemuran, bakating ku hese-hesena. Terus wartawan naros deui. Tingali di dieu nya pananyana upami ayeuna kumaha? Tah aya pananya kumaha perkawis produksi ieu angklung teh. Pak Haji ngawaler. Alhamdulillah ayeuna mah numpuk tuh awi hideung ge. Pikeun nyieunna tepi ka jadi angklung aya sababaraha urang pagawe nu mantuan. Terus wartawan naros deui. Rupina angklung anu tos diical oge seueur nya rupi omset dina sasihna sabaraha Pak? Tah aya kecapananya sabaraha. Pak Haji ngawaler. Ari omset mah mangga wae hitung alhamdulillah mayar pajakna oge bisa tepi ka 50 jutaan. Sanajan ieu usaha teh hasil bibilintik ti leuletik tapi da tetep aya hak batur dina hasilna teh ku kituna keur Bapak mah pajak teh mangrupa hiji kewajiban anu kudu dibayar tah. Wartawan harus deui dupi masarkeunana ka mana bae Pak. Pak Haji ngawaler ari orderan mah ampir ti sakabeh kota di Jawa Barat, utamana ti Bogor, Bekasi jeung Bandung. Salian teh eta aya oge pesanan ti mancanagara. Kabeneran kamari aya pesanan keur Malaysia jeung ka Jepang. Tah hideup nya tadi tos ngupingkeun tos ningal malihana maca nyalira dina buku paket. Tah ieu teh anu tadi Kubu Nenden di aos teh mangrupikeun
contoh wangun laporan wawancara dina wangun tanya jawab atanapi dialog. Jadi bentuknya dialog ya guneman. Tah eta kitu. Jadi aya ditulis deui pananya ujung eta pananya ti anu naroskeun si pawawancara terus ujung jawabanana oge ditulis. Tah tingali aya wartawan titik 2 naroskeun naon pananyana terus Pak Haji ngawalerna kumaha sapertos kitu nya. Tah ayeuna mangga tengetan ku hideup laporan wawancara dina wangun narasi atau carita di handap ieu. Tah ayeuna oge aya nya di buku paket oge aya. Nah, wangun laporan wawancara anu mangrupakeun narasi atau carita mangga tiasa dibuka buku paketna kaca 83 dugi 84. Nah, tinggal di dieu. Kalimah langsung nu tadi dina guneman dina dialog tanya jawab antara wartawan jeung Pak Haji teh ditulis dina wangun carita atau narasi. Nah, judulna Pak Haji Koko Pangusaha Angklung. Dina raraga nalungtik kamekaran seni Sunda nih dalam rangka meneliti ya perkembangan seni Sunda perlu dikumpulkan fakta-fakta tuh tumali jeung sagala hal nu jadi pangdeudeuh pintonan seni Sunda anu lumangsung. Jadi perlu dikumpulkan fakta-fakta yang berkaitan dengan segala hal yang menjadi ya pangdeudeuh motivasi ya pintonan seni Sunda, tontonan Sunda yang sekarang sedang berlangsung. Nah, di dieu nyeunan waditra teh pakakas kasenian Sunda alat musik atunya geuning bisa ngadatangkeun keuntungan anu lumayan gedena. Malah lain ke keuntungan pangusahana wungkul tapi bisa jadi keuntungan pikeun warga masyarakat nu aya di lingkungan sabudeureunana. Tah langsung dikaitkeun eta teh kasang tukangna nya. Ieu teh nu namina latar belakangna heula. Tah terus tujuan wawancarana nu dinu ngawitan tadi paragraf kahiji teh ya. Nah, salah sahiji contoh usaha dina widang waditra seni nyaeta pangusaha angklung disebatkeun. Narasumberna nya identitasna Bapak Haji Koko Sapat BA. Nah, urang mana? Urang Dusun Ambit, RT 4 RW 3 Desa Ambit Kecamatan Situraja Kabupaten Sumedang. Tah, ayeuna paragraf nu terakhir teh mangrupakeun eusina. Nah, urang sami-sami lengkepan. Pak Haji Koko mimiti ngaleukeunan menekuni kana angklung teh nyaeta mangga hidup tiasa nyatet dina buku catatan sewang-sewangan. Pak Haji Koko mimiti ngaleukeunan kana angklung teh nyaeta sabada anjeunna jadi guru SDN 3 Kadipaten Kabupaten Majalengka tahun 1860. Tapi ari mikaresep kana musik angklung mah ti masih keneh sakola di SGA Bandung. Pak Haji Koko diatik tur diaping nepi ka bisa nyieun angklung ku Bapak Daeng Sutisna almarhum, Bapak Ujung Ngalageuna almarhum jeung Bapak Oteng Sutisna. Tahun 1863 Pak Haji Koko mimiti nyoba nyieun angklung sanajan kaayaan harita kacidaweuritna. Kusabab hese pisan neangan awi hideung anjeunna nepi ka meuliean awi nu aya di kolong-kolong imah urang lembur jeung kungsi meuli awi urut pamoean. Tah alhamdulillah ayeuna mah awi hideung keur produksi angklung teh numpuk jeung pikeun nyieunna tepi ka jadi angklung aya sababaraha urang pagawe nu mantuan. Pak Haji Koko teu nyebutkeun omset usahana tina angklung dina sabulana sabaraha ngan mayar pajegna oge bisa tepi kana 50 jutaan. Angklung produksi Pak Haji Koko dipasarkeun ampir ka sakabeh kota di Jawa Barat, utamana ka Bogor, Bekasi jeung Bandung. Ti mancanagara oge aya orderan keur ka Malaysia jeung ka Jepang. Tah tadi hasil wawancara anu mangrupakeun dialog tanya jawab guneman dinu kaca 81 nepi ka 82 teh dirobah nya nu dina kalimah langsung antara si wartawan jeung Pak Haji Koko eta jadi carita atawa narasi. Jadi dicaritakeun deui sapertos kieu. Mangga ku hideup nya dicatet tiasa catet dina buku paket weh nya. Janten barudak tong hilap laporan wawancara teh mangrupakeun tulisan seratan hasil tina wawancara nya. Emut laporan wawancara teh aya 2 wangunna bentukna nu kahiji wangun tanya jawab nya atawa dialog atawa guneman jeung nu kadua wangun carita atawa narasi. Tah ayeuna mangga
tengetan wawancara ngeunaan usaha kantong di handap ieu. Di dieu nya aya laporan hasil wawancara anu wanguna guneman atau dialog tanya jawab antara Yudi, Parobi, Lina, April, Riki ya. Jadi di dieu anu diwawancarana narasumberna nyaeta Parobi nu gaduh usaha kantong, sedengkeun nu nanyana pawawancarana nyaeta kahiji Yudi, nu kadua Lina, nu katilu April, nu kaopat Riki. Tah di dieu wangun laporan wawancara anu mangrupakeun dialog tanya jawab guneman ieu teh pek ku hideep robah wanguna jadi narasi atawa carita nya. Nah, disebutkeun teh Bu Nenden wartawanna saha, wawancarana saha, narasumberna saha mangga nya di serat. Terus kumaha laporanana. Nah, panginten sakitu wae materi ngeunaan nyusun laporan wawancara nu tiasa ku Bu Nenden dugikeun dinten ayeuna. Hatur nuhun kanggo perhatosanana. Tong hilap mangga tugasna dikintunkeun ya secara pribadi ka Bu Nenden. Ku Bu Nenden antos maksimal tabuh 14. Hatur nuhun sekali deui kanggo perhatosanana. Pamungkas wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.